Kita lihat apa yang akan terjadi di sana. Bye. Kamu dua yang jauh. Banyak ceweknya. Play. Wow. Oh, heran deh. Bodoh lompat. Wih, ini tuh bang udah kiri tuh. Boy, kemana boy? Terbingung. Bingung kunaon mana Ran? Mikirkan kamari. Kunaon? Termasuk akal we aing. Kasuk akal kumaha maksudna? Teu sapu yo aing di dieu yo. Heuh. Beurang kene. Nah aing nyaho-nyaho geus peuting aing. Aing curiga ka budak dua eta tah aing. Budak dua saha heula tah? Aing baru budak duaan, si Omen jeung si Dodot. Yo aing ngko sapu kieu yo. Tak kieu. Ieu sapu anjing. Sia mah aing ngajelaskeun bener-bener aseuh sia mah. Sok kumaha. Aing ngomong teh yeuh. Yeuh aing kieu tah. Set. Nah, kasih Dodot jeung si Omen ya. Heeh. Ek di kieu pisan lu sapu jugjug aya di duaan eta sapuna. Di kieu we aing teh tah. Set. Tah kitu tah aing. Kela. Bawa orang ke kamari ku barudak dua eta Ran. Aing keur lempang anjing ujung jebur ka balong. Diki dua. Heeh. Aing curiga budak dua eta tah. Boga ilmu naon anjing. Dengekeun yeuh. Boga ilmu naon dak eta tah. Geus ayeuna mah soang cikeui dikir yuk. Selidiki meureun. Tah eta cikeui di si dikir lah. Geus eta mah selidiki Hayu lah. Tong teangan cikeui di dikirna yuk. Ka mana? Kidul ka base campna. Ayo. Ka tempo ieu bukan koneng teh. Kuas jagung. Nah, Halaman wae. Penonton Nah, biasa we mang ieu lah. ngopi. Keur ngopi da eueuh ngopiana. Oh, kopi nage. Ah, ieu mah keur ngahulang we. Heeh. Ngan teu tarik teuing ngahulangna. Tinggal cengkang we. cuy masih teh. Tong di si dikir yuk. Selidiki. Tabrak dua eta yuk. Heula kita. Naon? Urang teh kudu boga strategi meureun. Strategi kumaha? Jadi ulah katempun cemen mahal gitu. Nya, nya. Langsung api-api ieu, ulin kadinya. Lalu cong ngadengnya itu. Heeh. Dok. Tuh, geus komen, Dok. Dok. Tunggu dah dong kok. Itu si Omen. Kusang si kiri di king yuk. Selidiki sia pisan Tak eta anjing. Yuk. Jangan. Si mah tuh mah. Keren. Atau ngangkat kali itu. Kan dia nggak ada nah. Mau aman, Dok. Aya nu buleud kolot, Dok. Ini banget. Punya. Mang, Naon? bener aing manggih remote kamari. Canggih euy. Manggih di mana? Manggih nama ke basa maju di kebon. Kena guar-guarkeun eta dadaunan. Terus manggih kresek kan. Nah pikiran kesaliwat geus. Aduh, bobo jigana film euy. Rek manggih harta karun naon kitu nya. Heeh. Aing ku aing dibukana kresek teh. Remote atuh. Jilin harta karun remote-nya. Heeh. Wah itu dibawa we ka imah. Macu lama geus. Cobaan nga TV. Da tepung sih.
Nah, berarti lain TV sama remote na buat yang DVD nih. Tah, tas kita teh ada cobaan. Manggih jelema si Dodot. Teka haja ka pencet remote teh. Dodot ini cicing tuh ngomong-ngomong. Ka paus meureun. Tah remote sa. Iya. Oh, berarti gara-gara remote kan orang tadi tuh. Ah, si Rani ku aing mang. Terus Kersa sapu heueuh. Paus ku aing. Terus Tinggalkeun we ku aing da sugan teh awewe boha atuh nempot di tukang mana bujurna gede. aing mah mah. Pak aing paling lu bos. Hek, Aing teh beungeut si Rani. aduh. Aing teh hayang di reply. Tinggalkeun we ka tas Isa aya kene wae geura. Aing eta untung teu ngompolna calana heueuh pika peuting. Tah bodoh teh masalah eta mah. Tah jadi si Geno Aing ge ke bawah. Remote masalah nama. Kumaha si Gendo? si Geno mah keur lempang. Ku aing di paus. Belokeun ku aing teh ka balong. Tina nyongok ka balong. Terus Di pae teh kecebur cek aing ge. Main main gua gede ini. Ngojoy. Pantes. Dah gua eta tah. delok nama nih. Lain dalaka mang. Urang mah ngetes sungkul ya kualitas remote alusna kumaha itu. Lah kita percaya men. Remote Percaya dia bisa kumaha. dicingkeun jalma. Heuh. Sabang mana mah hareeng men. Geus, ka puskesmas ke mah beuit teh. Nya ke puskesmas. Puskesmas pariksa Cager, tah. emang, bener. Gering mana mah. Kumaha? Bisa anu ngajar ka urang ngojek yuk. Lah mung atuh jig. Ah, Mana balik di wae tuh. Aing sorangan deui atuh. Paruguh pisan. Ini sebenarnya besaran kudu bisa remote kudu ke bawah. Eta mah kudu Aing maneh apa nih? Tuh, si Eta mau boga jurus kakek buncin ini. Sieun kakek buncin. Kakek buncin itu kakek-kakek mau buncin. Sieun ini. Kudu kumaha tuh nungguan sare. Heeh. Ketempuna beungeut na ge kurang sare. Bisi eta pelor ieu. Itu kemana jelema teh nyuh urang-urang ngaca. Emang keur nyarita yang kalah balik sih. Dodot dagang. Ceng sare keneh wae rang. Kesel. Aduh, astaga we. Kesal. Kesel. Cetan lain tuh. Gini. Cara gitunya. Goleran mah heula lah enak mah. Wah, Dok. Pakai Dok. Itu mesti berarti tuh, Dok. Saya maut. Bobo, sange deui. Senang mending nyobaan remote ieu ya kan. Tah, heeh, Dok. Aing teu percaya ieu. Saudang deui. Udang teh. Men. Hei, Omen. Men, Men. ini geus hudang kan. Ieu sok sara dipake. Jurus jitu si Omen. Omen, aya awewe nu bohai geulis. Mana? Ya, saya dia. Remote aing kemana? Ini remote tadi aing. Tah remote halus. Omen. Bener cicinya. Canggih ieu aing. Aing teh semua bekeran. Lihat kan. Iya. Udah. Wah, yang menang ini. Aduh, aing. Mun. Cuma kali bae dah kan. Aneh engko ngeureus ieu. Iya, nang. Kumaha deui geus kieu kan?
dan itu deui ya. Bas dendam anjing. Sing jangkeul nu anteng. Itu mah penting. Ya, kumaha da? Kumaha deui ya? Ya. Aing boga ide ya. Hah? Baik. Bapak teh. Iya. Kamu nih. Paus ya. Iya. Yo. Otak kembali. Kita kira tuh euy. Yuk, dah, ini mana itu? Abang mana yuk? Ya, itu sedikit. Ayo, ah, mobil. Ayo. Kapal soge aing lan. Bawa tewan ya. Lagi silaran euy. Leusi Yo, aing. anjing capek. Jadi duit beteng. Sok teman, bye. Bye. Yo. Men gak naon men. Gawe lu sih men. Oh gawe umpatan mana? Sebar balik dinya. Paus. Nah balikin dah. Ya. Dok. 1, 2, 3, dok. Baik. Dok, bos dok. Sadar dok. Dok. Oh ka aing teh ngelekna. Beunang aing sih senjata makan tuan. Dok, bos dok. Dok, dok. Ih, dok. Dok. Dok, bos dok. Dok. Tadi dok, si Omen dok. Betul nih. Dok, dok tidak. Bos dok. Nah, ini ngambil. Bos. Bos. Ampun men. Bos. Ampun men. Bos. Ampun men. Men ampun. Gendol. Ya, bagaimana siaran dia ayeuna? Men, paus. Siaran dia. Men, paus. Paus mah tuh di laut. Men, ampun men. Men, paus. Paus. Tuh, Landi, kemana Landi? Men, ampun men. Paus men. Ini. Ampun men. Paus. Paus. Astagfirullahaladzim. Eta banget jika kelak liwat ka dulu kan. Cocok ya teh. Inget lah. Dudukun balada aing. Aing deui. Aing jadi korban wae atuh. Mana kunaon? Dia. Ejek naon di ka dieu kan? Lagi psikolog mana nyarekan geus burit. Aing dijebur kenapa dijebur sorangan? Aku coba sorangan aing anjing. Kali tulang. Anjing gua